batal maneh lantaran maneh teu bisa nyumputkeun rahasia. Ketika teu bisa nyumputkeun rahasia maka jadi batal. Awal rencanana dek diajak tetep kulantaran teu bisa nutupan rahasia maneh ditinggalkeun heula di Mesir selama 5 poe. Berangkatlah Syekh Nawawi dalam 5 hari ke 17 negara. Lalakonna kumaha? Nyana tawasul ka Buyut Mansur. Begitu tawasul ka Buyut Mansur ngawujudlah mau geus Syekh Nawawi berangkat ti Mesir ka Baghdad, ka Irak, ka Kufah, ka Basrah, ka Iran, Turki, Yaman, Maroko, terus Afghanistan dan 17 negara. Bari kapanggih jeung kiai-kiai kelas internasional, berikutnya kapanggih jeung kepala-kepala negara raja saat eta hanya 5 hari, tapi mun dilalakonkeun seperti nu satahun. Datanglah 5 poe deui kadinya ka Yusuf, Kiai Haji Yusuf jeung Kiai Haji Sukari bari mawa data pertemuan teu ngabejakeun nyana naek maung. Nyana ngabejakeun naek maung soteh ka Kiai Samsudin adi daripada Kiai Sukari nu aya di Cibiu Petir. Waktu eta meunang narima berita kos kitu ketika umurna manehanana 60 tahun. Carita nyana nyaritakeun umur 95 tahun, tahunan nyana dek maot. Allahumma ya rafi'an darajat, Allahumma ya rafi'an darajat, Allah. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Cerita almarhum guru urang Abah Ucu luar biasa, hartina luar biasa sampai ayeuna terasa henteu maot. Asa aya bae gurau sarwitina, asa aya bae nyana osok bangun marahna, asa aya bae bangun lalagaanana. Komo simkuring mah rada termasuk wanian, osok ngalalaga hukum ka anjeunana sababaraha masalah, ke dijawab ke henteu, ke dijawab ke henteu, tungtuna syama. Eta kituna ka dedelegeun we tah syama. Ieu tah peureupna syama. Eta baucu. Kula pas pasantren ka dieu lantaran ti Banjar ditanya, "Dek ka mana?" "Dek ka mana?" Atuh rek ngaji bade dieu. Di dieu ge utawina nang di ditu cenah. Tak ada dengikeun bae. Aju kulantaran lalagaan atuh kukula terus dilalagaankeun sugan da utawi di dieu mah lonjong bah. Serinya na. Mimiti kula ka dieu geus lalagaan. Tah terus kabelah dieu da leubeuk lalagaan horeng watek nya nama lalagaan teh. Geus aya watek mah atuh geus kos kitu bae nikmat nu aya. Terasa teu maot Abah teh jeung kiai-kiai nu lain nu termasuk ahli Allah nu jelas teu maot. Lantaran lamun kudu dibejakeun mah loba anu ngimpi kapanggih jeung Abah. Pan aya aja padi mah ngimpina jeung kunti anak melulu. Tapi ahli Allah mah luar biasa. Nah kitulah sakumaha nu tadi dijelaskeun ayatna salah sahijina. Simkuring tergugah ngadenge ayat eta wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya yurzaquna walakin la tash'urun. Jelema anu perang sabilillah, jelema anu ngagungkeun agama Allah min jumlati sabilillah, memperjuangkan agama Allah melalui pondok pesantren salaf, maot guruna teu paeh hirup kene. Buktina Syekh Nawawi tanara nu maot di Ma'la, peraturan di Mekah baheula setiap 1 tahun keduana selalu dibongkar kuburanana, dipindahkeun tulang belulangna dihijikeun, kuburan tersebut diandih ku mayit nu anyar. Ketika nu lain mah
nu lain tinggal tulang belulang dipindahkan. Begitu kuburan Syekh Nawawi Tanara dibongkar, beleger kan. Nu keanehanana ketika beleger di antara nu nyaksianana aya sababaraha orang Indonesia. Begitu katingali beleger kicep lamun Haji Pedi nale kicep itu paeh di dinya pasti dikubur dia. Iyalah keistimewaan Syekh Nawawi Tanara. Begitu kicep lupatan kabeh, laporlah ke ketuana. Begitu lapor ke ketuana, datang kadinya tetap orang angkat baik, sebab pelaturan raja saat eta Raja Syarif Aun tetap angkat. Begitu diangkat ku ketuana kicep deui bae. Cepnya nih mah lain lalagan atuh. Teu beres ya kicep ieu mah. Dikahanakeun nyala lompat. Dituturkeun atuh kudu ngagali kuburan. Ieu kumaha mun cara bahasa urang mah? Kef hadza ya Syekh? Kumaha ieu kumaha? Sabodo sia ceukna. Aing geuleuh kicep kieu mah can nyorang ceukna. Aya nu beleger ge tapi teu kicep. Ieu mah kicep tertanda wala takulun lima yuqtalu fi sabilillahi ammat. Geus puguh nu perang di Palestina, perang di Irak, di balongkaran kuburanna dihijikeun di makom syuhada Irak, balaleger keneh sarareungit. Kitu kede kamari di Palestina balaleger jeung sareungit. Ta eta teh kaistimewaan jelema nu ngagungkeun kana agama Allah teu maot. Lain hiji lain dua anu ngimpikeun almarhum di dieu. Geus puguh abuya di Cidahu, kitu keneh di Cisantri jeung di berbagai daerah-daerah loba anu nyaksian ku impian, bahkan ku jelas-jelasan kapanggih di Mekah teu maot. Nah ieu nu mantak urang ku hari kumpul di dieu, urang ge mun engke maot hayang teu paeh. Urang mun maot hayang teu paeh kumaha sih hartina teh? Paeh jasadna hungkul tetapi nu jelas basarua jeung para pejuang-pejuang agama Allah teu mararaot. Ieulah nu dipake kahayang ku urang, ieulah anu dirindukeun ku urang. Eueuh deui anu ngarindukeun ka sorga kecuali hanya santri-santri. Santri-santri eta manusia-manusia perindu surga. Di luar santri perindu neraka. Hanya santri anu ngarindukeun ka sorga. Salah sahiji bahasa Syekh Nawawi, cek bahasa Syekh Nawawi, di akhirat nu bakal ditanya tentang kangoraan. Dipake naon ku sia ngora mun tiblah ditu nama sababaka qabla harumika. Nah ieu ngora teh bakal ditanya. Di samping harta, ilmu jeung sajabana nu bakal ditanya ngora digunakeun ka naon ku maneh ngora. Iyalah Syekh Nawawi nyaritakeun sing hade mawa ngora. Santri mah paeh ditanya tentang ngora moal ngajawab. Tanya babaturan aing keur ngora di mana cicing aing. Geus kitu bae geus malaikat coba tulisanana aing keur ngora di mana. Cenah dicaringin. Coba gawe naon cek malaikat tanyakeun ke babaturan. Paling maling maling beas. Tah beas ke babaturan pauli marido tamah. Segala sendal, segala calana. Tungtungna mah horeng lain modok pamalingan. Iyalah santri nu istimewa. Jadi ternyata lamun urang nyaritakeun para aulia Allah, pendidikan ilmu kewalian adalah pondok pesantren Salam. Universitas dunia di mana bae eueuh ti dituna kudu jadi wali. Universitas di urang Jakarta, Bandung, Surabaya, Kalimantan dan lain sebagainya jauh ke jadi wali. Hanya pondok pesantren lah calon-calon wali-wali Allah, minimal wali mudbir. Pondok pesantren ge lamun geus dimodernkeun geus jauh ka jadi wali, moal bahkan moal bae geus tekadkeun moal jadi wali. Hiji pondok pesantren salap lah calon wali-wali Allah. Jumlahna mun kamari 7 juta kuari 8 juta menurut perhitungan tim MUI
aya 8 juta santri anu 4 juta tilok ngaji tinggal 4 juta 4 juta nu 2 juta ngaji mah ngaji ngan belek tepat dipaham teh gitu tinggal 2 juta nu 2 juta nu 1 juta mah nu 1 juta getol nu 1 juta teh nu 1 juta getol nama ngan dibagi 2 nu 500 jadi kiai nu 500 wante nu 500 jadi kiai ngangsongkeun proposal kabeh jadi wali gugur guari calon wali hese jasa sedangkan agama moal luhur lamun lain dicekal ku para wali-wali Allah eta mah geus jelas lantaran ketika aya munkarat Allah selalu nurunkeun rasul munkarat selalu nurunkeun nabi kabelah dieuna setelah ditungtungan ku Kangjeng Nabi urang aya munkarat turunlah para wali-wali Allah di Indonesia khususnya di Jawa Barat khususnya di Pulau Jawa lamun eueuh para wali sanga Masya Allah nu kukula kamari dicaritakeun istimewa atuh wali mah lantaran Syekh Maulana Hasanuddin jeung pamajikanna di Banten nyana nyaritakeun ka pamajikanana sia mah gawe naon bae atuh ieu hirup teu kaburu ngajina naon teu kaburu maca Quran maca sholawat lantaran ngisingna pamajikanna saminggu sakali eta ngising saminggu sakali bae diseurseurikeun coba pamajikan urang mah 1 menit 2 menit ngising deui 1 menit 2 menit ngising deui atupan Kangjeng Nabi Adam ge turunkeun gara-gara di surga WC WC turun nyata dibahaslah ku Imam Ghazali nyaritakeun tentang ayat itu tadi dibaca di mingguan diperpanjang ku Imam Ghazali tentang keluar kotoran akibat tina dahar panjang luar biasa Imam Ghazali Masya Allah. Nah iyalah Syekh Maulana Hasanuddin saat eta sabulan sakali ngisingna pamajikanna saminggu sakali barang diheureyan dilalaga ku Syekh Maulana Hasanuddin ningkatkeun pamajikanna ngisingna sabulan sakali Syekh Maulana Hasanuddin genep bulan sakali kos Haji Jaya percis genep menit sekali Itulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah membentang aulia Allah wali sanga anu baheula nu ngamimitian yen pondok pesantren teh Sunan Rahmat Ampel diteruskeun ka dieu pondok pesantren ku para wali-wali Allah teu kaluar tina kasalapanana. Kula inget bae ka almarhum Gus Dur sakitunya na apeng-apengan hirup ke mancanagara ka mana-mana tetep bae ketika nyinggung tentang ilmu kewalian cek manehanana pesantren jangan dimodernkan, nanti yang modern akan jadi mudirun. Gus Dur ngomong gitu, loba jasa saksi datang bahkan dibukukan. Gitulah seorang pujangga anu nyarita nu nyahun nyana kadar keistimewaan pondok pesantren. Aang Sadili almarhum Ciberem nyana nyarita andaikan santri berani tampil di panggung nasional jadi menteri misalnya, jadi menteri agama, menteri dan lain sebagainya, iya KBG eleh sebenarnya pendidikan agama mah ku santri segala rupa aya di santri. Timimiti amil jurumia sorop santri mah geus di luar kepala datang ke poho deui. Alpiyah mate Johar Maknun geus kabeh di luar kepalanya nama geus. Bawa pikir mah geus sunggal poe paslun deui tambihun deui. Pokoknya geus santri mah ieu Aang Sadili andai kata berani jeung menguasai bahasa moal aya tanding santri mah tentang ilmiahna Aang Sadili nu nyarita lain lalagaan pan. Jadi bener-bener kumanehanan geus dijajaki heuh naonan nu sejen mah hanya keberanian nu eueuh. Di antara keistimewaan santri kebebasan merdeka. Eueuh patula patali kos wali. Santri mah kos wali, masak jeung sabaraha bae. Batur jam 2 HS jangan memasak. Eueuh suluh sendal babaturana pakai suluh.
bebas luar biasa santri mangges teu boga beas nu mana bae pokona mangges eueuh lauk atuh empang guru dipancing istimewahan santri mah nu mantak ayah Banjar almarhum di ditu geus kedalnya nu macak ayah wahai para santri naon nu aya kaboga ayah kalapa buah segala rupa rambutan termasuk lauk geus pokona mah ka santri halal mun balik teu kudu mentah halalna ka ayah dihalalkeun geus ku ayah mah mantak mabruk elmuna muridna Ki Suhaimi ngejegur di ditu Cikole ngejegur di dieu dan lain sebagainya hampir ayah Banjar kabeh lantaran ikhlas. Ayah Haji Jaya mah lain awas ya santri ngalah tongtolang aing dibakem siapa aing sia atuh tungtengan bisa mencet kebodohan sabalik nanti ayah mah bebas jasa Masya Allah nah iya bebas merdeka kehidupan santri mah luar biasa patula patalina naon nya nama mantek pendidikan sugan salat tahajud berjamaah cara di pondok pesantren modern jeung can manggih kitabna deui can manggih tajakeun kaki Daud sugan aya itu berjamaah tahajud tipe 3 urang macaan kitab mamana ge kunaon di pondok pesantren modern aya tahajud berjamaah jeung deui coba kitabna ka dieu ku aing dibaca kayaknya bener apa henteu sia ngadalilna kunaon di pondok pesantren modern tahajud berjamaah tapi kajeun eta nyana mah pendidikan sabodo nyana tahajud diberjamaahkeun balik boro-boro tahajud salat nu 5 ge henteu tapi pondok pesantren salafi kurang pati ibadah di pondokna luca leceh bangun teu mireung teh dibaca kitab tapi ngalaksanakeun henteu ieu santri bebas tapi begitu datang ka imahna boh jadi abuya istimewa moal aya tanding santri mangges ketika datang ka imah diperlukeun ku masyarakat aya nu paeh nu mandian siap aing nu ngagali kuburan aing siap ngimaman aing siap protokol siap ceramah siap kakori-kori datang ke Parargat cek Haji Jaya mah siap bae pantang mundur santri mah aing geus di kebon aing geus di mana mah aing salah beberapa ya ngalamunnya lagi nah iyalah santri jadi kula ngupas masalah kehidupan santri sadunia santri salaf makin lain di Indonesia baik cuman ingat salapi kuari keur digempur di dunia sebab hiji-hijina pendidikan salaf Islam ortodok Islam torikoh anu Amerika bener-bener nguntit ningali nu bergerak di Irak adalah salafi nu kuari di Palestina adalah salafi di Suriah adalah salafi di berbagai negara nu kuat kamari ieu di Mekah Said Maliki salafi nu kuari dilanjutkeun ku putrana salafi di Mesir anu nentang ka Mursi dan lain sebagainya adalah salafi begitu ningali di Indonesia sangat kuat nu paling ditinggali ku Amerika Banten terus terang lain lalagaan saat ieu adalah Banten salafi maka lamun digempur santrina digempur kiai jeung ustadna bahaya cek Amerika cilaka maka dipaksa Jokowi harus menang lain lalagaan kulam tanpa aya ekstrim serius nunyaho orang-orang tertentu kamari aya kiai ti Bondowoso termasuk di Jawa Timur dongeng akur kakarak 2 poe datang ka dieu naik pesawat ka imah kula langsung ngobrol sarua nah digempur kiaina cilaka maka dalam penggempuran ini satu-satunya Wahabi dan Syiah harus dikembangkan di Indonesia terutama di Banten carana kumaha carana engke sekolah-sekolah bakal nusa tengah pinter ge dikirim ke Arab dijadikan non siswa Arab dikirim ke Iran dijadikan siswa Iran atau dikirim biayana ke Indonesia dibere beasiswa bakalna ieu mah triliunan rupiah nu turun ti Saudi Arabia jeung ti Iran bakalna triliunan rupiah melalui kedutaan Saudi Arabia jeung kedutaan Iran jelas ieu mah geus lain 50-60% deh 100% lain lalagaan untuk menggempur salafi ieu bakalna engke kok Banten terutama dana ti Saudi Arabia jeung ti Iran luar biasa untuk
mensyiahkan dan mengwahabikan buanten terutama khususnya umumna Pulau Jawa. Moal kebal deui bakal urang ngadenge selenting lalaunan jangka waktu 10 tahun nyana kudu berhasil Wahabi dan Syiah, sebab lamun teu Wahabi jeung Syiah tetep Salafi mah deuk kumaha ge ngalawan bae, anu dianggap ngalawan karena perjuangan kristenisasi. Ieu adalah pondok pesantren Salafi nu paling loba ternyata Banten dibanding Jawa Timur, Jawa Tengah jeung Banten ka dia ternyata paling loba pondok Salafi Banten. Cek ulah masalah nganilai meureun nyana nganilaina asal aya pondok bae nyaho santrinnya asal aya pondok oh ieu Salafi, asal aya pondok oh ieu Salafi, padahal santrina mah eueuh. Jadi berarti nyana ge min jumlati minal katipin sebenarnya katipu nyana ge tapi lain gitu. Amerika teu sembarangan, lain leutik nyana, lain bodoh, istimewa dalam penelitian anu luar biasa. Perlu dicatat dan digarisbawahi, itulah salah satu keberhasilan Amerika anu mengangkat Jokowi, ialah nu bakal mengkristenisasikan melalui wahabinisasi jeung Syiah. Engke bakal karasa triliunan rupiah bakal. Kamari aya kiai 2 memehna saminggu datang dari kiai di Jawa Timur jeung aya di sababaraha kiai nu datang ka kula bagaimana kita ke depan. Cucu daripada Kiai Khalil Bangkalan ilu mingguan kemudian ngobrol nyana nyaritakeun bagaimana kiai ke depan. Rencana ini kan sudah jelas akan dibuka besar-besaran. Kula tetep ngajawab bari seuri. Tenang cekul. Padahal hati mente. Tenang. Keur beuting eta saksi da ieu saksi da ieu saksi. Tenang cekul. Kenapa sih Pak Kiai tenang am? Enggak usah takut. Kita punya sejarah. Muhammadiyah mewahabikan Indonesia tidak berhasil. Persis untuk mewahabikan Indonesia ngan utek-utekan di Garut yang di Bandung bae. Sakitu bae Bandung Garut ngeus sakitu. Geh, lah sabaraha persen. Lumpat ka dieu aya Persis kuari di dia di Cisoka. Aya Muhammadiyah di Cisoka, tetep bae moal bisa. Ieu tolak ukur teu bisa berkembang Muhammadiyah. Menes kurang kumaha leuwih awal. Tangerang di dieu di Jati Gintung kurang kumaha, batur can boga sakola nyana geus boga sakola, malah guru-guruna kuari ngaraji ka Cilok jadi NU. Cek ulah tenang. Kiai bagaimana tenangnya? Di urang aya wali songo, wali teu maot, nu mentak santri zarah ka ditu bari tilok puasa ge. Dan nu penting zarah bae. Nyana hayang seperti Tajikistan, hayang seperti Uzbekistan, hayang seperti Afghanistan. Di Uzbekistan di dinya aya kuburan An-Naqsabandi, Syihabuddin An-Naqsabandi, Bahauddin An-Naqsabandi, Alauddin An-Naqsabandi, kuburana di Tajikistan. Eta di ditu 100% umatna Islam, wargana Islam 100%, tapi eueuh nu salat hiji-hiji aja, eueuh masjid hiji-hiji aja. Ketika liwat ka kuburan Syekh Bahauddin An-Naqsabandi ngan syukur kieu doa, hormat nyekel ka dieu berangkat deh, hormat nyekel ka dieu berangkat salat tanya. Kitu keneh ka Imam Bukhari. Ketika ziarah ka Imam Bukhari urang salat di dinya teu meunang. Kula nanya sejarahna kunaon sampai nu salat di dinya. Baheula jajahan Uni Soviet ketika aya nu salat tembak, bahkan pondok pesantren diberondong ditembak paraeh kabeh. Sampai ayeuna nu berani salat di dinya. Dibuka lebar-lebar ku ari besi deuk ziarah ka ditu nyana sangat senang, tapi hiji cak nyana ulah salat. Zarah mah bacaan los, baca Quran los duk sahayuna, tapi sholat ulah kunaon? Sebab masih keneh rawan penembakan bagi nu sholat. Masya Allah. Ketika dulu di Indonesia, ya Allah duk sholat bae los. Di Indonesia mah aya nu teu eureun sholat bae, datang ka ieu na 200. Oh masalah di Indonesia mah
Ieu keistimewaan Indonesia nu mantap kamari datang tamu orang Palestina nyana ka Indonesia ka imah kula kemudian ngobrol cak nyana Indonesia mah surga neuk kumaha ge ya Allah ya Rabbi bulan ieu geus aya deui orang Palestina nu datang ka imah kula ge kaget aya tamu orang Palestina nyaritakeun tentang surga Indonesia mah neuk kumaha ge kula kunjungan ka Yordan hese salat di Yordan teu ngadenge azan di Yordan Mesir rusak itu luar biasa disebut Mesir kuno Masya Allah kotor anu luar biasa tengah dengar suara azan masjid dikunci lain waktu nama urang dek ziarah ke kuburan Ki Bilal temenang sedangkan kuburanana ya di juru masjid masjidnya dikunci ke dibuka zohor saat eta kami datang jam 8 maksudnya bari zarah bari sholat duha temenang ceknya nang ke baya zohor karak dibuka masjid aya waktu-waktu nah di Indonesia nu nganjang balik nganjang HS di masjid baik pokoknya dicaringin di dia santri bupakna di masjid baik ai sholat mah tuh can puguhnya lagi saruha nu jelas di masjid bebas. Nah iyalah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah satu perlu digarisbawahi bahwa serangan pertama ke Indonesia khususnya Pulau Jawa khusus adalah Banten ialah tentang Syiah jeung tentang Wahabi melalui Saudi Arabia jeung melalui Iran ulah kaget engke lamun Iran nyuguhkeun mubalig anu gratis nyuguhkeun kori nu gratis bahkan disumbang dan lain sebagainya menyusup terus terutama melalui pendidikan formal nah heula selama 10 tahun melalui pendidikan SMA kemudian kaditu kuliah diharapkan 10 tahun geus manehanana ngabogaan kadar-kadar Syiah dan kadar Wahabi anu memang etalah dicekel ku Amerika. Iyalah nu perlu digarisbawahi hati-hati ieu Syiah tetapi kula tetap ngajawab enggak usah bingung di urang aya wali sanga wali tidak mati senajan kukumaha ge nyana nu bergerak urang lamun eueuh wali di Banten wallahu alam iya atut kemarin asup ke penjara jalain ku Haji Jamal lain ku wali Haji Jamal kemarin diumrohkeun panjangna ento cak nyana teh atau umroh sorangan itu sabodoh nu jelas mah wali Allah lain lalagaan. Nah iyalah tanda Syekh Nawawi At-Tanara ketika dibongkar beleger kicep maka nu wani dikubur kembali hiji-hijina kuburan etalah anu masih utuh sampai ayeuna doser geus sabaraha doser ketika dek dilempengkeun tol teu bisa diamankeun dilestarikeun ieulah Syekh Nawawi nu paling kataji loba maziah Syekh Nawawi bahkan kula pernah datangan ku salah sahiji keluarga dari Ki Ma'ruf untuk mengisi haul Syekh Nawawi kula titah ngajelaskeun ti mimiti lahir datang ke akhir hayat caca kula lain embung kula ge hayang tabaruk tapi kemen takmid seminggu heula dalam seminggu kula memberi jawaban embung nyana kaget kurang teu bae pokona embung bae nyana keukeuh teu bae embung bae geus pokona aju bari di dieu ge pasti emang kunaon atuh embung bae sih ai geus embung kumaha tah abah ucu malah geus embung bae cenah mah jadi kula can memberi jawaban sebab salah satu anu ditunjuk baheula di bagian kitu kepanitiaan haul kula ge termasuk di jero tapi begitu aya kene almarhum ke 2 poe ulah henteu kabelah dieuna kula dititah mukakeun sejarah Syekh Nawawi saminggu henteu kula ge sarua we nah loba kamaziahan lamun dicaritakeun Syekh Nawawi mah ieu masalah sahijina bae Syekh Nawawi kunjungan ke 17 negara Mesir, Irak, Iran termasuk di jerona Basrah, Kufah kemudian Iran kemudian kabelah itu terus Suriah berusaha itu Maroko, Turki terus Yaman terus 17 negara akan dikunjungi ku Syekh Nawawi anu ngabarengan Syekh Nawawi 2 kiai hiji Kiai Mansur Pandeglang Kiai Yusuf Mandalawangi Pandeglang Kiai Yusuf Mandalawangi Pandeglang nyanalah nu ngabarengan salah sahijina ka Syekh Nawawi
Nomor kedua, Kiai Sukari, Kiai Haji Sukari. Kiai Haji Sukari eta adalah Pasir Kelapa Pandeglang, kakak daripada Kiai Samsudin. Kiai Samsudin Pandeglang Cibiuk Petir. Ieu nu ngabarengannya. Kuari ge hebat dasa tadi Malawangi aya dina HP cenah cekna. Cek para santri-santri anu geus baroga HP-na. Kunaon? Jawara ngajongklok. Batur Haji Agus. Aya Jawara ngajongklok ngaranna Ateng. Tuh kan bener kan? Dasar baturna Kiai Jamal matunya nama. Keur ngibing. Wah, anu luar biasa di Surakan. Begitu ngibing menang meureun sekitar 10 menit kurang langsung puyeng ngadeprak aya di dinya. Mandalawangi. Tah, Ateng sa? Tuh, babaturan bener geus. Nah, iyalah dua nu ngabarengan. Memehna diajak ke Mesir, nu mantak diajak ke Kairo lantaran Syekh Nawawi menang undangan. Sekup internasional. Di Mesir dan ulama-ulama dunia ingin mengenal Syekh Nawawi sebab karangan-karanganna telah mancanegara dibaraca ku para kiai tapi belum kenal. Boro-boro kiai-kiai anu boga perusahaanna bae ge sebab saat eta Syekh Nawawi manehanana ke Mesir henteu kapanggih jeung anu boga perusahaan ngan kapanggih jeung seorang kiai mufti Mesir ditambah jeung perwakilan perusahaan. Tapi cek Syekh Nawawi masalah nu penting manfaat nu boga perusahaan kaya raya neangan Syekh Nawawi datang ke Mekah terus bae neangan teu kapanggih-panggih. Ketika dituduhkeun itu tuh Syekh Nawawi teh anu ngarang teh Syekh Nawawi nanya deuk aya naon? Ieu deuk terima kasih bahkan deuk mere duit anu luar biasa lobana sebab teu kawadahan kudu boga perusahaan dek dikembalikan sebagian hartana. Syekh Nawawi nyipres selama 40 pe embung kapanggih jeung sasaha lantaran besi dibere duit. Percis kos Kiai Haji Nurjaya nyana mah teu dibere duit nyana mah ku bupati ge lamun dibere leutik nyana embung mun gede kaharak oke deh. Gusti Allah jauh abad jeung Syekh Nawawi boga undangan lah sekup internasional Kairo. Dua hadam nu tadi begitu datang ke perbatasan diuk urang engke penting bakal menghadiri musyawarah para alim ulama sedunia dihadiri oleh kepala negara dari berbagai negara. Kieunya Yusuf Kadesya ieu jubah aing jubah mama pake kumane eta baju sia ku aing dipake engke sia ketika ditanya dititah nyambut atas nama Nawawi mun engke ditanya itu saha itu adalah Yusuf hadam kula. Ih cek Yusuf kitu amat sih ulah kitu amat kitu wae geus atuh engke kumaha mun kula teter ulah bingung hayu laksanakeun aya mama heueuh ge hate mah gatar ya aing kumaha lalakona hari maneh Sukari dampingi Yusuf ketika manehanana naik panggung maneh di tukang laksanakeun ieu jubahna ieu sorbanna berangkat beting pada Isa kumpul di aula sekup internasional. Ceritakan bunku bahasa orang pada malam ini alhamdulillah telah hadir ulama Indonesia yang karangannya telah mancanegara dan kita baca di berbagai pondok pesantren bahkan di universitas sekolah. Nah saat ini kiainya hadir di tengah-tengah kita dan kita mohon supaya menyambut bagaimana sepak terjang perjalanan beliau bisa jadi sedemikian rupa. Dengan demikian kepada Bapak Kiai Haji Nawawi At-Tanarib Al-Bantani dipersilahkan langsung Yusuf. Aduh, cek Yusuf aing kumaha bingungnya na geus sarua bae. Syekh Nawawi mana di pojok kieu.
atau diceritakan nyambut biasa alhamdulillah ngerasa bunga malam iya bisa bebarengan. Perlu diketahui bahwa ini asisten saya bernama Sukari dan itu yang di pojok hadam saya bernama Yusuf. Saya Nawawi seri Pak bener gigian aja. Betul ketika jalan nyambut anu luar biasa perjalanan Syekh Nawawi kira-kira bangsa 15 menit mentom. Wah sekian saya tidak bisa melanjutkan. Untuk lebih lanjut kondisi saya kurang fit, maka saya serahkan kepada hadam saya yang bernama Yusuf. Persilakan hadam langsung nyambutnya. Terima kasih kepada guru saya sekian. Hebat Nawawi lain lalagaan jadi orang asa dina sinetron asli lain lalagaan. Ia bisa dipertanggungjawabkan lain lalagaan. Ulama boga sejarah timimiti hamil datang ka maut datang ka kuari masih ratusan karangan anu henteu dicetak di Mesir kuno. Nah langsung Syekh Nawawi atas nama Yusuf nyana nyaritakeun timimiti perjalanannya atuh moal mislek ya nyana kene. Terus nyaritakeun masanten ke Jawa Timur, masanten ke Purwakarta, masanten ke Mekah, serangan Belanda dan lain sebagainya, berangkat ke Tanah Suci umur 15 tahun. Kemudian kapanggil jeung guru Ki Ahmad Khatib Sambas dan kiai-kiai 5 guru nyana 3 anu istimewa, nu 2 na lain masalah henteu istimewa eta mah guruna guru nu lain deui. Terus kana nyaritakeun tentang perjalanan nyana ngarang terus sampai per detik ieu karangan nyana anu gitu dicetak ya gitulah. Begitu ditanya tentang keanehan, kok aneh negara yang sedang diserang oleh Belanda, yang sedang morat-marit, yang sedang kesulitan apa-apa, kok bisa tumbuh seorang pujangga yang luar biasa. Nyana nyaritakan tentang perjalanan nyana. Saya walaupun sedang dijajah oleh Belanda, hidup di perkampungan yang sangat kampung sekali, tetapi pikiran saya tetap pikiran internasional, sebab saya mulai dari kecil beserta Allah subhanahu wa ta'ala kakalak maruringkak bulu kabeh. Dan saya di Mekah bukan berarti tidak berjuang, terus saya berjuang. Serangan-serangan Belanda saya ikut di Indonesia. Iyalah nih teka harti kok nyana di Mekah nyana milu. Nah didilah jadi pertanyaan ulama-ulama Mesir. Ini dia langsung ditutup, diberi hadiah secara internasional. Hanya hadiah etalah nun pernah dikemukakan ku Syekh Nawawi. Mata ketika dibuat di Munjid iya hadiah nanti pernah diceritakan ku Syekh Nawawi meureun dipikeun hadiah eta kalau sebab berupa materinya na bungeun jasa nya maka bangsa materi kos kitu bangsa mutiara kos kitu teu hayangan jasa meureun eta teh jutaan rupiah teu kacaritakeun ka mana eta hadiahna dipikeun bae geus. Masya Allah istimewa. Da ramah tamah isukna kan ieu bakalna dahar di imah Raja Mesir jeung para ulama, sedengkeun kan atas nama kiaina Yusuf, hadam kan Nawawi. Cak Yusuf teh cak Kiai Yusuf, ai isuk ke urang pan ieu ramah tamah jeung para ulama, ngaran meuli ganti ngaran ulah tetep maneh Nawawi bae Yusuf, kula tetep Yusuf. Atuh engke kumaha lamun geus ulah kumaha bae geus hayu bae. Datanglah isu peuting ramah tamah anu luar biasa di Mesir. Disambut nu diciuman leungeunna nyana. Syekh Nawawi mana kieu bae teu hadamna. Cak Yusuf ya aing kurang jadi kos kieu. Dipeluk diciuman, wah Nawawi wah haju didiukeun ge di kasur saat eta Nawawi nama dilawang di ditu nya nang ngiceupan Yusuf teh kiai ku tawadu teh mun Ki Nurjaya awas ya hilik ieu mik nu aing ya aduh Ki Jamal deket ge awas nyingkir geus ieu mah forum nu aing
Tapi Masya Allah Syekh Nawawi cerita katawaduan anu luar biasa. Nah didinya lah dahar. Begitu dahar poho Syekh Nawawi iya kopeahna kunyana tadi gilekeun kieu tah kakieu dikitukeun saleutik imah oyak kabeh kaget ini bisa jadi oyak-oyakan kieu. Syekh Nawawi tenang bae di kieu makaning dilawangnya nama ayana poho deui bae digoyangkeun deui ka dieu oyak deui bae je cak jadi itu nu mana sih nu Nawawi ya tidinya kakarak Syekh Nawawi dititah kahareup lantaran lain lalagaan mah situasi kok jadi kos kieu ya disumpahlah Syekh Nawawi asli ngaranna saha nu sabenerna kakarak kulantaran disumpah nyana kakarak boboka ana Nawawi cek kana ieu hadam ana tutungkeun mah Yusuf maneh ka ditu nyingkir ya Nawawi kena di dieu ya tuh nasib aing kos kieu cek ka kieu Yusuf emang atuh hadam mah kudu kieu bae dari kakaknya hoan mah tuh geus naonan jubah ya pake mama ya tidinya lah kakaraknya nyaritakeun ramah tamah bari dahar bari nyaritakeun tentang perjalanan nu aslina dibukukeun lah di Mesir di Al Azhar Kairo keistimewaan Syekh Nawawi nyana ditanya selanjutnya bakal kemana saya akan kunjungan ke 17 negara etalah memeh ngarang tafsir Munir nyana hayang nyaho negara-negara anu dicaritakeun dina Al-Qur'anul Karim selesai ramah tamah pamit isukna bebeja nyana kanu duaan Yusuf Sukari maneh tunggu di Mesir di dieu kula bakal kunjungan ke 17 negara hanya 5 hari. Hah? Nek naik naon ulah nanya ke naik naon. Pokoknya 5 poe kula kunjungan ke 17 negara maneh cicing di dieu. Lain kitu, atuh sakalian we ajak. Aya di Mekah ka dieu diajak, aya di dieu ditinggalkeun sakieu. Kitu amat sih. Batal maneh lantaran maneh teu bisa nyumputkeun rahasia. Ketika teu bisa nyumputkeun rahasia maka jadi batal. Awal rencanana deuk diajak tetep kulantaran teu bisa nutupan rahasia maneh ditinggalkeun heula di Mesir selama 5 poe. Berangkatlah Syekh Nawawi dalam 5 hari ke 17 negara. Lalakonna kumaha? Nyana tawasul ka Buyut Mansur. Begitu tawasul ka Buyut Mansur ngawujudlah mau geus Syekh Nawawi berangkat ti Mesir ka Baghdad ka Irak ka Kufah ka Basrah ka Iran Turki Yaman Maroko terus Afghanistan dan 17 negara bari kapanggih jeung kiai-kiai kelas internasional berikutnya kapanggih jeung kepala-kepala negara raja saat eta hanya 5 hari tapi mun dilalakonkeun seperti nu satahun. Datanglah 5 poe deui kadinya ka Yusuf Kiai Haji Yusuf jeung Kiai Haji Sukari bari mawa data pertemuan teu ngabejakeun nyana naik maung nyana ngabejakeun naik maung soteh ka Kiai Samsudin adi daripada Kiai Sukari nu aya di Cibiu Petir. Waktu eta menang narima berita kos kitu ketika umurna manehanana 60 tahun. Carita nyana nyaritakeun umur 95 tahun tahunan nyana dek maot. Cacak-cacak eueuh Kiai Samsudin Petir eueuh nu nyahueun lalakon Syekh Nawawi Tanara anu luar biasa. Kitulah Syekh Nawawi nu mentak nyana nyaritakeun sir mumkinan jadilah seseorang nu mungkin teu hati kurang mata bahasa sapira mungkin naon sih mungkin mun dibahas mungkin dina ilmu thariqah tingkatanana geus tingkatan kudrat urang mun nyaritakeun dina ilmu thariqah aya tingkatan kudrat
aya tingkatan hikmah. Ketika orang nyaritakeun asbab jeung elat, orang moal jauh ti nyaritakeun tentang alam hikmah, tetapi ketika orang geus datang ke alam hakikat, orang pasti nyaritakeun alam kudrat. Ketika geus jadi di alam kudrat, jadilah seseorang anu mungkin nusok dicaritakeun ku Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu sirrahul aziz. Kuari orang menyaritakan tentang kudrat moal kaharti, pasti orang nyaritakan tentang alam hikmah. Contoh, kunaon sih si eta bisa ngaji kok hebat amat, pasti orang nyaritakan perjalanan ngaranna alam hikmah cek dina ilmu thariqah. Oh atuh nu muntak bisa ngaji pan masantrena di anu bari puasa bae pan lain cara ente masantrena sok aju kitu tuh ya dongeng bae urang sok aju ka aing. Alam hikmah ngaran orang menyertakan si itu kunaon sih jadi kaya raya atuh pandagang bisnis dan nama ka eta teh ngaranna alam hikmah. Si itu kok bisa sugih gitu sia teh emang eta teh nya dagang, di samping dagang sok maling mentek sugih. Alam hikmah eta kan cerita alam hikmah mah kos kitu kaharti ku kabehan. Ketika dicaritakeun alam kudrat nyana moal karti ya. Itu kurang sih kiai kok jadi hebat gitu ngajina bisa aja manfaat aing mah jatuh hati. Atuh Allah mah maha kawasa kajen kumaha ge kawasa Allah mah sikut sia ku aing. Atuh aing nyaho kawasa mah goblok. Da eta segala kawasa segala aing mah nyaritakeun perjalanan kumaha teu bisa dibawa alam kudrat lantaran encan wayahna. Ketika nyaritakeun itu si kunaon bisa jadi sugih kos kitu. Atuh Allah mah kawasa nyugihkeun sasage goblok sia. Aing ngaji tijan blon nyawa aing kekawasaan Allah atuh ieu perjalanan teu nyambung. Jelema nu aya di alam hikmah kuduna dijawab ku hikmah bae, tapi ketika aya di alam kudrat jelema ibadah ka Gusti Allah melalui perjalanan khusus zikir ka Gusti Allah lillahi taala sesuai jeung aturan tafakur jeung muraqabahna leng diberelah nyana asup ka alam hakikat. Di jero alam hakikat Allah mere anugerah kemungkinan bagi dirina alam mungkin ngaranna ku ari cak Allah teh tah Baitullah sia hayang jihayang aya gara ngalengkah nyana ka Baitullah tek datang ke Mekah kapanggih jeung babaturanana Ki Nurjaya di Mekah sarua ngalengkah deui sarua ieu mah keur carita Ki Nurjaya bener ieu mah ieu sarua ngalengkah sasalaman masyaallah maha kawasa Allah nyambung sebab Ki Nurjaya ngalengkah nyana ngalengkah bicara geus lain bicara sabab jeung hikmah bicara kudrat maha kawasa Allah nyambung. Nah inilah bahasa Syekh Nawawi sir mungkinan jadilah anjing jadi jelema nu mungkin lain lalagaan urang kuari melalui ngaji syariat ngabebener wudu ngabebener salat kabelah dituna engke ngabebener hate supaya ulah hasud supaya ulah ria supaya ulah dengki abeh urang asup ka jero kubur teh hirup tah nu hirup teh anu rapih mulus ikhlas anu rapih zahiron wa batina. Urang kumpul di dieu ngahiji jeung para arwah lain bae abah ucu nu urang nu ku urang dicintai mungkin guru-guru anjeunna jeung para arwah aulia Allah aya di dieu urang dideleukeun ku manehanana harapan urang hiji mudah-mudahan ilmu urang manfaat. Nomor kedua mudah-mudahan diberi barokah. Nomor katilu mudah-mudahan orang dihijikeun jaga di yaumul kiamah jeung guru-guru urang khususna umumna jeung para aulia Allah khususna pisan jeung kangjeng Nabi urang kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saha anu dititipan nu dibere diijazahan doa urang Banten aya catetanana termasuk Kiai Sukari, Kiai Haji Yusuf, Kiai Haji Samsudin, Ki Ibu Hajah Murtapiah baheula kali pasir tah dulur Kiai Haji Basuni baheula nu dibere ijazah doa ku Syekh Nawawi termasuk Kiai Kabir eta Syekh baheula abah kula berangkat ka tanah suci tahun 52 ngasehna ka Kiai Ahmad Kabir nah eta teh ijazah Bukhari sanadna jeung
adalah ilul khairat di Kiai Ahmad Kabir. Saat eta masih keneh ningali ngan geus rada remeng-remeng, berangkat tuh kadua kali buta geus teu ningali, tapi ketika henteu ningali ngadenge nu maca Quran, ngadenge nu maca kitab nu wiridan mun salah nyahoan jasa. Setelah dibere wiridan ku Syekh Nawawi Tanara, nah iyalah wiridan-wiridana aya catatanana, wiridan ieu wiridan ieu wiridan ieu wiridan ieu geus dibukukeun nu jatuh ka, termasuk nu diturus Kiai Idrus eta ge termasuk nu kaijazahan ti salah sahiji kiai nyana kaijazahan tapi nyana mah tangan kedua ti Syekh Nawawi. Kiai Idrus babaturan anakna babaturan kula Kiai Haji Tatang almarhum waktu di Garut di Kresek mantak kula bareng ngaji falak jeung manehanana ku kula diajak ka Cipanas, yuk Tatang urang ngaji falak hayu. Pinter jasa otakna luar biasa, kula ge eleh ngan kula antaran teu diamalkeun begitu kula nelepon ya hasil ru'yatan lah cenah milu bae ka pemerintah, lain masalah milu ieu hasilna sabar teu ngitung cak nyana. Oh man mantep ngitung mah poho deui tan nu pinter teh sok itu tah padahal jago jasa eta teh hitungan-hitungan falakna. Nah gitulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakum, sabenerna kula geus amanat ka Kiai Haji Mumus waktu kamari nyalaten di ditu di ibuna kitu Ki Fudoli, kula insyaallah hadir ngan anu nyarita manu sejen dae atuh kitu keneh ka Ki Nurjaya lain sakali nu sejen dae kula mah hadir bae insyaallah milu wirid milu ngadengikeun. Jadi di itu nama oke cak Ki Nurjaya berarti pembohong ya jelema ieu. Nah di itu na oke hai ka dia henteu oke. Nyana teu ngarieuan oke cak cenah bahasa naon ba oke. Gitulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, masih keneh loba maziah Syekh Nawawi. Wah luar biasa. Di antarana di negara-negara nu 17 tadi eta teh ngabogaan obrolan-obrolan anu khusus kahiji. Nomor kedua di antara karomah-karomah Syekh Nawawi nitipkeun wiridan ka hiji-hijina kiai ieu bisa dipertanggungjawabkeun. Di antarana doa Syekh Nawawi anu masih keneh kuari mun diamalkeun ku urang masih karasa keneh asal ditawasulan bae ngan kula moal waka nyaritakeun wiridanana nu penting urang ngararaji babarengan ja anu magahan jeung nu dipagahan sarua bae sabenerna mah kitu-kitu kenehnya. Tah sakitu bae kula ge ieu ngan sakadar ngabranikeun diri teh ngahormat ka Abah Ucu bae sok lalagaan jeung kula geus teh kudu caritakeun lalagaanana ngan mengenang guru kula anu kabelah ditu nama osok ngobrol jeung putra Buya Aceng aja Aceng Buya Cidahu nu ayeuna di mana karah alamat data si di Kadulawang sok di dieu ngobrol tah penting sok malam rebo datang ka dieu kurang ngobrol tiluan aja Aceng kula jeung almarhum mengenang etalah alhamdulillah. Non gitu ngaranna sampai saat ieu urang kabehan masih keneh dibere sararehat, mudah-mudahan sehat urang dipake terus ibadah ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Sakitu bae pihatur ti simkuring hapunten tina samudaya kalepatan sareng kakiranganana. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalina wal akhirin wa barik wa sallim wa radiyallahu ta'ala an sadatina ashabi sayyidina Rasulillah ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ya hadiyal mudillin wa ya rahimal muznibin wa ya mukila asaratil asirin wa ya mujiba su'alil abidin. Irham ya Allah, irham ya Allah, irham ya Allah abdaka min zarqatil azim wal muslimina kullahum ajma'in. Allahumma ja'alna ma'al akhyaril marzuqin, Allahumma ja'alna ma'al akhyaril marzuqin, Allahumma ja'alna ma'al akhyaril marzuqin alladhina an'amta 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa dzalikal fadlu minallahi wa kafa billahi 'alima. Allahumma ihdinas siratal mustaqim, Allahumma ihdinas siratal mustaqim, Allahumma ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa yaqinan wa zidna ilman wa yaqinan wa zidna ilman wa yaqinan walhamdulillahi ala kulli hal wa na'udzu billahi min kulli hali ahli an-nar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim
wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim wa shalli wa sallim ala jami'il anbiya'i wal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbal. Billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sadisu ta'i kang kaping 6 zakatul la tahillu mutlaqan. Tawi zakat iku ora halal ya zakat halal mutlaq li ali Muhammadin kadua pirang-pirang keluarga Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Haram pikeun Kangjeng berikut keluargana zakat. Nah tasrifan lahum karena arah ngamulyakeun lahum kadua ali Muhammad. Ya la min fuduli amwalin nas kana satuhune zakat ikut tetap saking pirang-pirang lelewihan pirang-pirang harta manusia. Lantaran zakat mafudul lelewihan harta manusia maka numulnya Kangjeng berikut keluargana teu layak dibere zakat. Tulifa fil muradilan dan perbuatakan apa yang dalam karangkang dan karabakan bil ali kalawan ali. Waqala Abu Hanifah tamagang ucap sabah Imam Abu Hanifah wa ashabuh lan pirang-pirang sahabat Abu Hanifah. Ucap laban man kana nasla Hashim utawi ia ali taikong kang ana yang maniku turunan Hashim. Keluarga Kangjeng rezeki Imam Abu Hanifah mat turunan Hashim saha wa hum lan udawiyan lasla Hashim alul Abbas iku pirang-pirang keluarga Abbas alu Aliin lan pirang keluarga Ali bin Abi Thalib alu Ja'farin lan pirang keluarga Ja'far wa alu Aqil lan pirang-pirang keluarga Aqil akhoy Aliin yang dari dulur orangnya Ali. Alul Haris dan pirang-pirang keluarga Haris bin Abdul Muttalib. Jadi atu fala yadkhulu fihim Banu Lahbin maka orang manjing bihim ing dalam ali opo Banu Lahab. Iji teh waqala Malikul lan ngajazaba Imam Malik wa Ahmad lan Imam Ahmad. Malik jeung Imam Ahmad bin Hambal mangucap lapad alul Nabi. Tawi alun Nabi pirang keluarga Kangjeng Nabi te Banu Hashim iku Banu Hashim mutlaqon hale mutlaq ataman aslama malabala wong kang manjing Islam yaman min Bani Lahbin saking Bani Lahab wa hum Utbah dan utawi ya Bani Lahab iku Utbah ki Utbah wa Mu'tabun lan ki Mu'tab aqad aqaban temen ngiring-ngiringan ya Utbah lan Mu'tab. Qala Syafi'i lan wajab sabah Imam Syafi'i wa huwa qaulun li ba'dil Malikiyah. Anu dai qaul Syafi'i ku ucapan kada sangang bangsa mazhab Maliki wa Ahmad lan Muhammad illa annahum Banu Hashim maring satuhune ya ali taiku Bani Hashim wa Banul Muttalib urang ya. Urang mah ngahukuman alun Nabi teh Banu Hashim jeung Banul Muttalib. Lianal Nabi al-Karim a'tahum karena satuhune Kangjeng Nabi kang mulya iku ngawehkeun ya Kangjeng Nabi ing Banu Hashim Banul Muttalib min sahmi dzawil qurba saking dungduman dzawil qurba walam yuti ahadan lan orang ngawehkeun ya Kangjeng Nabi ingkang suci min qabaili Quraisy saking birang-birang kabilah Quraisy bagana zalika maka ana bazalika mengkono yaitu badalam ma hurrimuhu minaz zakat iku gegentene barang kang dan haramkeun ya Banu Hashim Banul Muttalib huing ma minaz zakat saking zakat. Banu Hashim jeung Banul Muttalib di zaman Kangjeng ku Kangjeng teu dibere zakat dibere sote ku Kangjeng Nabi ieu tina zawil qurba. Ketika Kangjeng Nabi mere kazawil kurba jang karabat Banu Hashim jeung Muttalib. Tapi kabilah-kabilah Quraisy henteu dibere seluruh selain Bani Hashim jeung Bani Muttalib. Maka ialah gaganti daripada zakat. Zakat mah ulah cek Kangjeng Nabi tapi ieu mah bagian zawil kurba nu antak Bani Hashim jeung Bani Muttalib ialah nu man harumali zakat. Hurmatu sadaqatil fardi wallahu a'lam bissawab.
Bismillahirrahmanirrahim. Wa dzalika lan utawi ma'yadun numudani kubarge kang bareg fatadalla maka narima ngalemreh ya dzalik karena maka ya dzalik ikut qaba qausain aw adna qaba qausain atawa kang leuwih bareg fa izar tafa'al aina wal baina wal makan wal jihad wa tasallal anwar kusifat zat bisifat maka tatkala narima ilang apa aina lan baina lan makan lan jihad malan tepung apa pirang cahaya maka den bukakeun apa sakehe zat bersifat kalawan sakehe sifat wabil ma'arifi lan kalawan pirang-pirang ma'rifat fadzalika haqiqatul ma'iyah maka utawi mangkono ku sifat zat sifat wabil ma'arifi ku hakikat sifat bareng idh huwa subhanahu munazzahun alil infisal wal ittisal bil hadis karena uti Allah maha suci Allah iku kang den bersihkeun saking narima pisah lan narima petepung kalawan kang narim kang anyar walau taro ieu mangan sakadar nyaritakeun dina urusan sifat ma'iyah lamun dicaritakeun nyaritakeun tentang perasaan kadang berbeda jeung bahasa nu aya sebab bahasa karasa mah nyana nyontoan bisa berbagai-bagai nuangkeun rasa kos urang boga rasa cinta ka hiji awewe kemudian rasa babarengan bae jeung kabogoh urang nyaritakeun ka batur teh atuh berbagai-bagai jalan berbagai penemuan rasa anu karasa ku urang disampaikeun ketika urang di jero kamar mandi urang ngarasa bareng jeung kabogo dibejakeun ketika urang keur di tempat sare ketika urang keur diuk di hareupeun imah ketika urang keur di jero kamar nu unik ketika urang keur salat teh lain babarengan jeung Allah jeung kabogo di hareupeun urang asa aya bae bibir bebene urang hunung bebene urang ngajebi bebene urang marah bebene urang nakol nyiwit kabeh eta kan rasa dituangkeun rasa eta teh kana bahasa atuh moal anggeus-anggeus urang asal daek ngadengekeun jelema nu bobogohan urang ngobrolnya ti isuk ka zohor ka asar ka peuting ka isuk deui capek ngadengekeun suape gadegekeun komo haju terus anggeusna urang rarasaan teh kitu haju ku urang ditoel cinggirna mulai tah lah cinggir ieu sepira cinggir terus ka leungeun sepira leungeun kugu kelek lah sepira kelek nu deukeut kelek paneta terus bae terus moal anggeus-anggeus urang nu ngadengekeun cinta batur teh terus kabongbroy nya nyaritakeun berbagai pengalamannya moal anggeus nah komo ieu atuh cinta ka Gusti Allah rasa bareng jeung Gusti Allah urang lamun nyaritakeun bareng jeung Gusti Allah dikurung ku ilmu biasa urang bisa ngedebat ka batur embung aing mah kajen kuku make maksiat sebab Allah teh uningaeun eta kakarak ilmu tauhid encan datang ka rasa kakarak ku burhan kakarak ku dalil mentak al-ma'iyah bil ilmi umum tah mah atuh umum tah mah kabehan ge ketika jelema gitu ngaji tauhid Allah teh kade neleukeun ka urang Allah teh nyahoan ka urang Allah teh kitu ngupingkeun ka urang aya ta ilmu ngaranna teh ketika urang
urang cicing duaan jeung awewe aju awewe na ngarayu ka urang nyana di samping ngarayu muka bajuna aju dadana dibuka aju calanana dibuka nangkarak nyana di luhur kasur aju nangkarak ge deui ngajegang pan pahara geus barang karak ngajegang aduh aju digerokeun kipu doli digerokeun jana kipu doli asup ka kamar tapi kapan didinya teh embung aing kajen kumaha ge geulis tinggal geulis molek tinggal molek bersih tinggal bersih kunaon emang Allah neulekeun ilmu ngaranna Allah nyahoeun ilmu ngaranna embung kajen kumaha ge bong kajen kaluar deui bae atau dideulekeun doang tah eta teh kan ilmu biasa sama kos kitu mah boro-boro kiai boro-boro ustad boro-boro santri atuh sanajan jawara ge kadang-kadang aya perhitungan ketika nyana main mah daek terus obrol-obrol mah daek gelut mah daek begitu dititah ku hiji rangda aya rangda geus aya meureunanan 5 tahun mah teu boga salaki nyana ngagerokeun jawara teh kade ieu mah resep kula mah ieu mah yang ditumpakan bae emang kurang geus kebel jasa ieu teu manggih cak nyana teh ieu mah hitung-hitung sedekah bae sedekah meureun menang ganjaran kan ai sedekah gitu mah sebab nulungan cak nyana dakwah heula tah we ge dakwah biasa jana ge atuh tertarik oge bener oge nya ieu mah urusanna izina mah meureunana haram ngan meureun eta tah nulunganana mah meureun menang ganjaran sakeuna tangkorak sia meureunna urang ge hampir-hampir kapincut nah begitu endek we embung kunaon ieu teh pan diharamkeun ing manggeus bakos kieu hirup main osok sagala osok tapi aing datang ka zina mah embung emang haram Allah kan neulekeun aing teu kudu kusesa ku Allah ge dideulekeun cukup ilmu ngaranna eta loba tah nu kos kitu mah loba masih kene aya lah loba artina eta ilmu biasa tah mah nu mantap eta mah kos kitu mah al ma'iyah bil ilmi umumun bareng jeung ilmu haram tah teh umum wabil qurbi khusus tah lamun geus boga rasa deukeut khusus rasa deket balai deui hese nyaritakeun ada rasa deket sebab mun rasa deket mah ai rasa babarengan ku ilmu mah urang masih kene kurang adab tapi lamun geus boga rasa deket jeung Allah bakal boga adab sebab deket mah beda pan urang bogoh ka awewe dijauh urang bogoh mah bogoh bae tapi urang wani ngedeng wani itu sataranjang dan lain sebagainya tapi lamun urang deket jeung awewe baju ge dibenerkeun deui baju ge dibenerkeun deui kopeh miring ge dilempengkeun eta kan karena deket adab aya dek tumpang kaki ge dijauh tumpang kaki heheotan asa teu kadeuleu nyana mah asa neuleu tapi kan lantaran jauh biasa bae kurang adab tapi ketika dideketkeun banjing nyana adab lain lalagan komo besi salah bae besi haju teu bogoheun nu dimaksudna mah kitu tah mantak diatur ge eta ku deket nah ieu komo jeung Allah geus boga rasa deket eta mah Allah nu mere hese eta mah kajunduh hayal dihayal moal bisa rasa deket jeung Allah bae mah lain hayalkeun tah mah pamere Allah bae eta mah taufik eta mah geus bae lamun aya jelema geus dikasihi ku Allah dijadikeun cinta ku Allah dijadikeun kitu mahbub Allah nah ieu mah geus dibere ta ku Allah rasa set beti mana datangna jeung iraha eta mah geus Allah boga urusan ketika eta nu datang adab sangat diatur nah ieu mah khusus mantap wabil qurbi khusus nah kuari wal qurbu bil ilmi atuh umum deukeut ku ilmu atuh umum lantaran urang maca Al-Quran wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid dibaca kurang wa nahnu kaulan agung teh aqrabu leuwih deukeut min hablil warid tibatan urat genggerong eta mah sakadar kidaya ku deukeut-deukeutna Allah
urang teh kuari boga rasa deket ku ilmu kade deket Allah teh kade deket Allah teh contoh deket urang lamun salat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in bahasana ge ka Gusti wungkul eta kapan khitab ai khitab kapan deket tah urang ge lamun khitab ente deket aya anta deket sira deket kamu deket kamu teh di mana aya jelemana iya kak Gusti deket berarti mata kurang bahasa iya kak deket teh makanya khitab tapi urang boga rasa jauh berarti orang edan ai bahasa iya kak tapi ngalayang ke mana-mana teteh edan mukos gitu ngaran cukup ku iya kadang budu wa iya kana stain teh bahasa khitab ai bahasa khitab berarti kan urang keur carita khitab apa hareup-hareup ente tas di mana bae aya kan jelema lamun mamun jelemana kuari jelemana di Cikupa orang ngomong di ente tas di mana baik kudu kagrogol kan itu urang ngomong ente tas di mana baik sih jelemana eta kan edan iba aya kan jelema ai ente teu kapangi-pangi tas di mana mantas diri itu akur tah hitop ngaranna ieu urang iya kana budu ka Gusti wungkul abi ibadah tapi urang ngalayang ka mana-mana cak Allah edan sia mantak ieu mah rombongan nu edan dan itu orang wajib iya kada teka rasa ayat da Allah deket da Allah nah tapi ayat make naon ya make ilmu wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid umum mah tapi wa bi zuhuri tajalli khususun kulahirna tajalli mah khusus urang teh lamun dina nyaritakeun ihsan anta budallah ka annaka tarah ibadah ka Allah seakan anjeun neuleuh ka Allah wa ilam takun taramun anjeun teu bisa neuleuh ka annahu yarak seakan Allah neuleuh ka anjeun loba nu asa dideuleukeun ku Allah mah tapi urang neuleuh ka Allah mah hese imatak tingkatan wa ilam takun taramun manyeh teu bisa deuleuh ka Allah annahu yarak Allah nu neuleuh ka urang Allah nu neuleuh ka urang mah loba tah mah dengan ilmu asa dideuleukeun ku Allah ku ilmuna tapi ketika orang neuleuh ka Gusti Allah eta mah penemuan hate dibere ku Gusti Allah ketika orang deket jasa tapakur ka Gusti Allah muraqabahlah ka Gusti Allah kemudian orang zikir ka Gusti Allah Allah na mere ka urang tek aya tah deket jasa jeung Allah belah mana asupna wallahu alam datang cecep ka jero hate geus lamun aya di jero hate teh Allah teh deket jasa eta lah nyaritakeun wa nahnu aqrabu teh eueuh urang lamun geus dibere ta rasa deket tajalli ngaranna ka Gusti Allah eta tadi bahasa wa nahnu aqrabu ilaihi asal jauh jasa eta teh jauh tah bahasa wa nahnu aqrabu ilaihi ieu mah lantaran keur karasa tah ieu boga rasa deket jeung Allah bahkan nyangkrung di jero hate engke kadang dicabut ke kadang aya kadang dicabut eta urusan Allah teu bisa dihayal nah ketika zuhuri tajalli khusus wa zalika ieu mah ieu nu bi zuhuri tajalli dunu dani neta deket naga deket deui nu mantak fatadalla ieu mah fakana qaba qausain au adna seakan-akan dikinayahan persis okos busur antara okos panah di antara dua gondewa qausain teh urang lamun panah set panah gondewana tuh gondewa panah muka dieu ieu keur carita zahir tuh teh ieu gondewa ngaranna teh nusok dicekelan plak gondewa tangarana tek ieu panah ieu koba ngaranna koba kausain ta eta teh deket jasa ieu panah kadua gondewa tuh ieu gondewa tah ieu panah ka dieu deket atuh deket ku aja ngahiji ieu gondewa dua tuh ieu panahna set nggak bahasa kena koba kausain okos panah deket antara dua gondewa ieu mah kecarita bahasa lapan nah ieu endeu kumaha teu deket lantaran aya di jero gondewa panah teh tuh lamun kurang ditarik cep nah iyalah gondewa dua kausain ieu koba kausain nah eta teh ngabahasakeunana urang deket jeung Allah teh dudu danin lantaran tajalli okos koba kausen au ada atawa leuwih deket eta ieu mah kinayah nyaritakeun deketna urang ka Allah lantaran deket teh kurasa
dikinayahan kumaha ieu kos gondewa aya dina dua gondewa kos panah aya dina gondewa ngaranna koba kaosaen ku deket-deket teu kaluar ieu panah tina kosaen jadi gak hiji antara panah jeung kaosaen teh adna atau ka Allah leuwih deukeut ti eta lah nah eta kinayah makom koba kaosaen adna ketika Kangjeng Nabi Mi'raj aya jelema nu ayun-ayunan di handapeun aras ambuh. Di handapeun aras nama ayun-ayunan. Malaikat Jibril naros, "Ya Muhammad, Muhammad, ente nyaho ente eta saha nu ayun-ayun?" Heula. Lamun hayang nyaho eta adalah salah seorang umat anjeun urang Yaman. Saha? Ngaranna Uwais Kurni. Urang kampung koron. Uwais Kurni mah nu aya dina Al-Qur'an teh nya nama istirahat ge da handapeun aras ayun-ayunan ai ente mah pan dipuri atau di Citra bari meuli jagong anu anting nu budak teh sugih kieu bukna beureum sabelah eta ayun-ayunan we istirahat maksiat urang mah umat Kangjeng ngaran Uwais Kurni aya di belahan Yaman istirahat na handapeun aras cek Kangjeng Nabi pohara amat anjeun eta mentak Kangjeng Nabi amanat ke Sayyidina Umar jeung Sayyidina Ali Umar Ali mun ka zamanan engke aya datang ka dieu ka Madinah saha hiji waliullah urang Yaman ngaranna Uwais Kurni geus mun kapanggih eta ka ente ka dinya Umar Ali ulah menta nanaon menta doa panghampurakeun bae ka Gusti Allah lantaran mustajabud da'wat engke bakal cek sina Umar cek sina Ali cirina kos kumaha engke manehanana ngagiring-giring embe jauh ti halayak rame embungeun kanyahoan bahwa manehna teh waliullah engke ke cirina kumaha bae cirina engke ente sasalaman leungeunna leuleus idinya bakal aya tandaan eta bae gerageh tandana eta Sayyidina Umar asal anu ngangon embe di deulean asal anu ngangon embe di deulean unggal pengangon embe di deulean aya kabeneran rada lain deui bangunan ngangon tapi teu melu kana embena embe mah embe nya namanya na kadang-kadang manehanana mah teu ngiuhan salat kadang-kadang manehanana mah diuk kadang-kadang lain deui bangun teu khusu ngangon embena ieu kajian ku kumaha ge begitu ditanya ngaran tedek nembalan nah begitu disumpah kakarak iyalah Uwais Kurni dongeng heula setik langsung minta doa anak minta hampurakeun bae ka Gusti Allah langsung ngadoa urang teh nyanda kanyahoan indit di Madinah embung kanyahoan nya urang mah pon kanyahoan hebat haju di dinya bae ngendong moek meuting urang mah di dinya tai wali balai dasar geus kajawan indit nya nama Masya Allah tipe-tipe waliullah teh nu mantak aya macem-macem aya waliullah nu jadi raja aya waliullah nu jadi ulama aya waliullah nu dagang aya waliullah nu jadi abri aya waliullah nu jadi polisi aya waliullah teh anu cumplang-campling ti lembur ka lembur ti kota ka kota geus dijelaskeun kapan patempatan waliullah teh di Mesir tempat wali naon di Syria tempat wali naon di Lubnan tempat wali naon di berbagai negara-negara teh eta teh didatangan ku wali-wali aya wali teh ti kampung ka kampung ti nagara ka nagara ti kota ka kota tugas ti Gusti Allah nu mantek ku urang sok dihadiahan mimiti kutub hiji salawasna nu mantek nomor kedua imamani dunia dibelah dua belah wetan jeung belah kulon nyana nu nyekelna nomor katilu muhtar tilu nya nama nomor kaopatna ieu adalah wali teh wali kitu autad opat jumlahna wali autad mah dunia dibelah opat bagi dua deui jadi opat eta saparapatna dieusi ku wali autad saparapatna dieusi ku wali autad opat sepanjang masa maot hiji cokot nomor kedua nomor katilu nomor kaopat wali abdal 7 wali abdal mah nah sepanjang masa 7 bae lantaran poe teh aya 7 ti bibiti poe Minggu Senin Selasa tanggal 7 kemudian ka dituna wali teh nu jaba Uropa nusnu qoba asaib dan lain-lain sebagainya aya rijalul gaib nah ieulah anu terus dipanggil rijalul gaib
tugas ti Gusti Allah ti kota ka kota, ti kampung ka kampung, cumplang-campling bae ngono. Terus bae nya bila perlu ke dipanggil ku negara anu ka negara anu urusannya ilah urusan gaib. Urusan gaib teh kos kitu. Nu mentak kadang pamitan we di keluarga anak leng teu puguh kuburanana di mana. Kejol bae aya tamu di kampung urang teu puguh urang mana nak mun ditanyakeun Syekh Mubarok nu aya di Cisoka urang mana teu nyaho. Mun ditanyakeun di Mede saha karangarana di Mede teh? Hah? Nah, eta teh kapan urang mana ti mana teu nyaho. Mun urang nyaritakeun di buyut anu keur zaman buyut baheula teu nyaho urang mana Nah, kitulah wali-wali abdah. Urang mun nyaritakeun Syekh Mubarok, lamun urang nyaritakeun itu Imam Maghribi. Di Maroko aya kuburan Imam Maghribi, di Yogyakarta aya kuburan Imam Maghribi, di Pandeglang aya kuburan Imam nyana keneh. Ti nagara ka nagara, ti kota ka kota. Geleng itu maot biasa timbul deui. Tidinya ngembangkeun agama deui, timbul deui maot, timbul deui. Ku emang kumaha? Geus urang mah ulah nyaritakeun ku kumahana, pugu ngajina ge ieu pinu ku uduk. Wah tuh geus ulah moal kaharti ieu keur carita dunia eta. Dunia kewalian semacam gitu nu mentak, tingkatan-tingkatanana. Nah, ketika jelema mulai ngaji, sanggeusna ngaji mulai suluk melalui thariqah, langsung hayang ka hakikat dibimbing, engke bakal aya penemuan-penemuan. Urang bae lamun belajar nahu kapanggih bisa maca, lamun urang belajar nasib kapanggih nyaho kana kalimah, kapanggih ku urang. Urang belajar nulis bakal nyaho ieu teh khot Usmani, ieu teh khot Rifi, ieu teh khot dan berbagai khot. Ieu teh Dewani dan lain sebagainya. Kapanggih bae urang belajar maka jeung kuku mage. Urang belajar bahasa Inggris atuh I love you mah bisa. Toh kapanggih bae tah urang guari belajar fikih atuh wudu bae mah jeung salat meureunanan rapi. Ketika nanyakeun urusan muamalah tarima meuli tarima ngajual meureun urang ge nyaho. Ketika urang ngaji ilmu mantek atuh beureun martil mah boga. Kos kitu bae terus. Ketika urang ngaji bilagoh atuh meureunanan nyaho urusan-urusan muqtadal hal dan lain-lain sebagainya. Nah, ketika urang ngaji ilmu thariqah bakal aya papanggihan dibere nyaho ke ku guru kade ke di dieu bakal sok manggihan anu ulah bebejanya beja. Mentak itu boga guru makan urang kaget. Kumaha anu wow. Waalaikumsalam. Non. Tuan Syekh Abdul Qadir datang ka kula. Aja kumaha cenah. Atuh ieu be cenah nyana ngabisikan ka kula. Abdul Qadir mana ieu? Urang bojong. Ngaco kan. Iya, tepuguh guru mah segala Tuan Syekh Abdul Qadir, segala Syekh Syarif Hidayatullah, segala Maulana Hasanuddin. Nah, iya stop. Aya guru mah lantaran urang teh geus mengabaikan zahir, kuari ngurusan batin teh mimiti kolbu jeung sirna datang ka ruhani. Ruhani nu diurusan geus ieu awak zahir geus lasa lempang-lempana kumaha ayana bae teu pati diurusan sebab roh nu kurang diurusan kuari mah. Ketika urang urusan roh atuh bakal kapanggih jeung roh. Urang kuari urusanana DPR kapanggih jeung DPR. Urang kuari jadi intel kapanggih jeung intel deui. Urang kuari urang jadi polisi kapanggih jeung baris polisi deui sebab aya kantorna. Urang jadi santri kapanggih jeung para santri deui sebab aya markasna. Nah, urang kuari ngurusan roh teh bakal kapanggih jeung urang. Toh, beuki luhur. Mulai mimiti roh kuntil anak. Sia ieu lantaran ngurusan roh lamun datang ka dinya tah roh teh. Bakalna roh teh betah tanya. Ieu lelembutan ge kapanggih geura jeung anu di dinya tah bakalna aya cobaan nya. Nah ieu ulah bebeja ka sasa kecuali ka aing guru sia. Ayo, ka sasatu menang bebeja kecuali ka guruna. Guruna geus leuwih nyaho deui lantaran urut perjalanan guru. Impian nyahoeun lantaran urut perjalanan guru. Mentak murid datang ka dinya seri bae guru teh.
memeh ngomongnya nenggeus carita seger penting ngimpinya kapangijeun anu ji muhun aja sia anunya geus ulah loba omong teruskeun murid kaget kok bisa nyaho ka ngimpi pan ngimpi mah urusan eta mah urusan HS urusan sare rohani sebab guru geus aya di luhur nyana datang kadinya kanyahoan mulai terus naik diarahkeun kieu nah engke mah kapan bentat teh bentan teu pegel teu tunduh tatareun geus diurus rohani urang nu mantak kuari tunduh bae rohanina teu diurus ngurusan awak asal seubeuh bae beuteung dahar nginum tunduh asal dahar nginum tunduh rohanina teh diurusan ku urang pegeleun rohani teh nu mantak keur ngaji ge tunduh bae bila perlu hes keur ngaji ge teu aya isinnya mah terus bae hes bae lah kieu cenah sok kitu aing mah kitu bae tapi lamun diurusan mah ruh kan ngomong ka awak dah sia deui bae cakro asal dahar betul tuh yang sia kan tah mah aing mah encan kan sia mah geus dahar geus nginum ngarokok tah makan urusan sia ai jadi urusan ku sia ngaji Quran teu maca zikir teu maca sholawat teu roh marah nu mantak marah urang keur urusan roh ai ente mah roh teu marah jadi urusan roh teh teu marah geus bae roh mah teu tenang-tenang wae paling ngecak roh teh aing malah milu ka neraka bae jeung sia teu ngomong tapi ketika urang urusan roh ngomong sing sabanding atuh cak roh teh maca Quran sayat 2 ayat ai dahar mah 2 piring eta ngaranna teh saimbang imbangi atuh mun dahar 2 piring atuh ayahna 2 juz 3 juz mah terus diurusan ku urang diurusan kan beu kita maca Quran sholawat zikir beu kita lantaran urang sering urusan roh poho kana zahir dahar geus teu pati melu nginum teu pati melu sahayuna teger roh teh teger mulai kuari embung poho ka Gusti Allah per menit per jam per detik lantaran lazat ngeunah jasa roh teh atuh kapanggih ngeunahna kuari mah zikir ka Allah tafakur ka Allah muraqabah ka lantaran diurusan ku urang nah sageusna ku urang diurusan terus ngeunah kan guru nyahoeun sageusna nyahoeun engke bakalna mun geus datang ka dinya tah sok kapanggih jeung anu ngimpi ge bakalna kapanggih jeung impian anu impian nyahoeun urang urusan roh itu kan kakalayangan roh wali kakalayangan roh nabi kakalayangan para anbiya teh kakalayangan lain kangjeng nabi urang bae loba waliullah anu kapanggih eta sih keur marhabat teh aya roh-roh anu ngan teu nyaho engke aya nu ngabejaan itu nabi anu tah nu mantap kapanggih bae kudu kasurupan kapanggih jeung nabi Adam udah pohara amat tah si jelema sia kata si mana ya liwat ka kuburan kadinya jam sabaraha jam 11:30 tang hari aju waduh aya nabi Musa wah ya budak kalian apa tah ieu garana kasurupan lu kos kitu mah daripada ngaji kos kitu loba lamun ku urang difokuskeun ngaji hikam ngaji ieu atuh ujung-ujungna ngahaneng we kos eta teh nganeng aja roh ngalayang roh tuh kosong diurus ente tapi jangan narima karena wejangan ieu kosong sub iblis plek sia teh nya aing anu ngageugeuh Banten saha Hasanuddin urang mana Serang oh ieu nu aya di awak teh Hasanuddin Serang Maulana Hasanuddin apa Hasanuddin ulah loba ngomong siapa aing mah Hasanuddin bae mulai geus pencet teh di bakos ge mah pencetan hese di kaluargeunana tuh beda antara ahli thariqah nah kulantaran thariqah mah kos kitu keur carita ye kapanggilan di dunia eta lamun datang ka dinya urang ngobrol lah arwah ngobrol jeung urang jadi hese carita keuran eta mah eta ge lamun dibere ku Allah mun teu mah teu bae
aya nu dibere nu tetep datang kadinya mentak ulah kaget lamun carita Habib Lutfi carita baheula Habib Usman carita baheula Habib Ja'far eta kos karari itu nyana mata kos nu ngobrol jeung saha kos alamna keur aya di alam eta henteu selalu kitu nyana ge naik deui ke klek setika nyana geus aya di makom eta nah derajat eta ayana di dinya ketika naik deui ayana di dieu ketika naik deui aya di dieu beda-beda tuh urang kuari jadi lurah kapanggihna jeung rakyat jeung lurah deui urang naik kuari jadi camat kapanggihna mulai jeung PNS di kabupaten urang kuari jadi bupati atuh urang ge aya undangan ka gubernuran lantaran instruksi engke ti provinsi ketika orang jadi gubernur atau menteri lantaran ke instruksi itu menteri ketika orang jadi menteri presiden langsung instruksi anu ketika orang jadi presiden mere instruksi kutub ngaranna ieu keur cerita dunia nyata di dunia kewalian ge model kos karir nah ieu mah keur cerita wazalika dunudanin patadalla fakana qaba qausaini awan geus faizar tapal aina wallahu a'lam bissawab.